Sokana kopi tara. Itu kan disuguhan kopi. Cairan. Ya tapi mah osokna kopi ditinyo ku Cipanas itu tah. Digulaan. Disusuan make es batu. Iya, Bang. Iya. Eta nu disebutkeun kita iya. Pan kudu tadarus, remang kudu naon nya palem. Tadarus mah tuh sanes. Siang atuh wengi. Tadarus kudu penting euy. Ari mang aliran mah. Aya duaan mah dulur yakin urang mah jadi dia. Aing mah ya. Singgol adi oke dia bisi gelut. Sorangan mah ti leutik kana geus nemongkeun normal. Tapi dina dinya mah nya laki pan main anyang-anyangan teh awewe. Urang suka awewe teh normal. Tapi lamun ningali resep anu keur ngaduga lah gamar teu normal. Mane? Ayo tuh orang arona. Siapa? Setelan atuh bos. Nah, anjir ngarona teh make kokok ieu. Maneh ka ciri cara ibadah na teh. Da, aing mah bisa aja langsung nemak gitu. Cara ibadah maneh mah pokona mah. Memangna malam naon ini teh? Pan pulang tarawehan gitu urang teh. Oh, pulang tarawih. Gitu benernya. Geus naon teh peuting munggaran alah peuting munggaran. Peuting ngarita. Salah lain cerita tuh peuting munggaran mah. Tresna ari munggaran mah. Oh iya. Bener lain. Oh nya euy. Sok terus teu karasa jol asup karena bulan puasanya ayeuna teh peuting kahiji jawab peuting kahiji tarawehan peuting kahiji tarawehan urang bicara da rusuh di masjid teh yo tuh di kolor di salat salah salat di kolornya nya teu salah ieu make sarung mah rada rusuh bi teh tuh senal ka jasa bola atuh da piraku mana aya tamu urang teh kedatangan tamu saha ieu Diki Chandra Halo, langsung aja present wae. Pokona mah ieu mah ahli memotoran, ahli giji. Sagala pokona bisa ditanya ieu mah. Asli. Anjir. Gimana pendapat tentang eta pertama oplosan nu kamari rame? Tiasa ngajawab ieu mah. Sok atuh langsung. Google ya masih Google eta ieu. Langsung aja Mang Ucu. Alah. Mang, kumaha kabarnya ya sudah empire, Mang? Sararewas. Mungkin ajudan Rangga Sasana. Ieu teh. Mohon. Seueurnya wakil bupati Ongko. Aduh, sehat, Mang? Alhamdulillah itu. Ngalangkung kenyang ku karuhun itu. Ada mau menyana tuh. Asa aroma-aroma menyan di karuhun gitu mah. Ya lah. Terus kala ari nu namanya ngaimaman tarawehan mah ucu sanes. Mau ucu oge. Pokona mah sagala ieu mah. Da saona teh aya nu leungit cenal di kusaha kumaha ucu bilang. Diborong ade. Malah anu asup mah ucu mah rada ageung senalna. Oh muhun, coba kenca sebelah teh aya. Muhun da gitu. Aduh, sehat Mang. Geus 2 kali urang nanya sehat sana mah. Atuh kumaha ngobrol namanya jeung ucu teh. Nah, betrareuwas. Sorangan teh keur ngaleut geungkeung ngobana leut. Aduh, eta mah ngemat catang naon ini kan. Ngemat catang pinang jual. Nah, eta angkan ieu teh ngadeheus ka dieu ieu eta padukan pangersa ieu aya naon di sorangan teh. Ngareuwas. Ata aya naon? Aya kopi Jaya we. Sudah tinggal ku hareup unggul. Mun teh bala-bala teh gitu. Sok serka kopi Jaya mah bakal panggil teh ieu kopi Jaya dewa. Keresan itu nuju nyubuh teh. Nyubuh. Ya nyubuh. Kumaha nyubuh teh? Saupan. Iya bener. Budak sahur ieu teh urang teh. Nya tarling. Kela tarling. Sebentar meliling. Lin sahling sarul keliling ya. Sahling. Aya teh mau ucu teh mah di Bandung.
Abi mah ka dieu. Itu kan dia. Jika ke jalan ka cai we ka Garut teh. Panana mengukur. Ngukur kumaha? Ya ngukur Bandung Garut diukur atuh. Oh, Tapi masih kana motor Bandung Garutna na mobil. Siapa tadabur alam. Oh iya. tadabur. Siapa di Tadabur alam. Aduh. Jantan kasih bukan mau teh naon ieu teh sarasna. Salianti ngukur-ngukur jalan teh. Maju ka payun. Maju ka pengker mah telebat. Kalau mundur ka payun oge telebat. Maju ka payun leres. Pokona mah neangan anu koreh-koreh we. Koreh-koreh gitu koreh. Nya segunungan bener di koreh. Koreh dirampok. Oh berarti pemikir mah berarti kegiatan mucu selain ngabegal naon mah? Ngerampung sabitu. Oh, reuy. Asukan teh nya. Eta teh lamun di guar mah panjang cerita. Lamun ngaguar jeung ngarampong udah hirup mah teu leupas ti ngaguar ngarampong. Bener. Hipnotis tak kabut. Tah gitu. Nipu ngobobodo tenyo. Iya. Cenah mah pertama tapi usina pertalite gitu. Nah, kumaha. Panda di antarana pan urang brojol kalambina teh dawuh nyauna naon. Bener teu semua naon. Kulantaran prakna hirup. Terus apa poe itu ieu pan eta teh perkara jadi bolak-balik tuluy. Dalam ngomongkeun mah nya geus we ti kan mimiti keneh ngandung langsung gugurkeun beres. Nya karena langsung kana surganya. Kulantaran kudu aya carita. Bener. Skrip ti mimiti keneh oge pan skrip. Skenario. Tah tugasna jelema mah kudu berjalan gitu tah. Nikre. Kita mereka mana asal ulah tukang. Milih Tita Jong. Jadi lamun cicing-cicing mah diem-diem bae aduh bahaya. Iya. Jadi kudu ngagas pokona mah. Kudu ngagas, ulah juga si kacang. Nah, masih kacang kan. Tiap ngagas mogok. Ieu Korea mah Kita mah lain rek ngagas, ngomen motor di jalan. dengan haratis. Aduh. Tapi enak kan, Bang? Kacang teh Di plakene. Rek jadi canah kan. Mang, ini kan sasi saum kumaha ya? Perturingan masih bakal jalan kumaha? Harus berjalan. Kedah atuh. Kan aya intina touring teh, ngutur piring gitu. Oh iya. Atuh eureun mah atuh urang teh balem. Kajian puasa beurang penting kudu barang gayem atuh. Oh, ieu mah tipikal touring-touring anu muteran boboko we. Batu urang muteran kota, ieu mah muteran boboko sigana mah. Naon piring. Naon kebetulan teh aya kuliner keliling gitu. Naon masturbasi. Naon masturbasi teh? Naon ieu? Ya eta mah Masturbasi ya, Pak. Geus mulai dewasa ini sudah anu ngageman ka muslim gitu tah. Wajib masturbasi mah. Maksakeun touring sambil silaturahmi. Ada gemplong kana hatena teh. Da aya numpang nyapukeun. Iya, ada. Jadi kudu istilah cek bahasa ustaz urang diijem Islamia. Berjalan urang teh. Kudu naon atunya mempererat persaudaraan. Lamun anu bersaudara, lamun insan ya anu duluran gitu. Ya, atuh bisa. Tacan gaduh jodoh kumaha teh? Nyanengan jodoh paksakeun. Maksakeun oge. Iya maksakeun. Aya unsurna oge. Bergerak. Aya dua di dia teh jodoh teh. Mohon tuh. Nu hiji mah maot jodohna ge. Berarti jodoh ke jeung temok sih. Diblokir lagi. Terus diblokir jodohna. Aduh. Bang teh ada touring pokona mah. Jadi urang lamun geus menang jodoh ge hitung-hitung ngarojong gitu tah urang bala teh pangloba nu cara menang jodoh. Tah ieu sari kumaha ye kondisikeun gitu tah. Tah, lamun madinya bira kenapa sih? Kumaha? Kapungkur seueur teh nu ngarojong gitu teh teh aja gaduh jodoh teh. Aing balik ieu mah aya lieur. Hilap abi ge. Hilap. Lepat eta pertarasan ge lah. Ya, sok inget ka sawah lega. Wala, ada
abi mah teu terang eta cariosna sawah lega teh. Wah, Ai sawah pan lega. sawah. Tah eta. Ngapungkeun lang layangan. Nilai plusna tinu pabaturan duduluran istilahna malah cek bahasa keren mah brother gitu. Brother. Silih rojong. Nah, eta. Anu poek di Caangan, anu Caang di Iuhan, anu Iuh gitu di Payungan. Itu mah pokoknya mah ngarojong we. di payungan di sawer biasa nama gitu. Ngarojong. Berarti Mang Ucu sok sering memotoran, pintunya gitu. Dah ai motoran media. Media. Mojek motoran. Maksana teh amengan touring gitu. Iya, jadi eta mah media. Ai motor mah jadi naon atunya tingkah paripola sausik malik teh kudu jadi ibadah. Tah motoran oge bisa jadi ibadah, nilai plus lah. Mun niatna urang teh rek uhuah teh ya. Menjalin tadabur. Nya tadabur alam. Da ari ukur namprak kumpul menta mah moal dibere atuh. Urang teh di samping ngadoa teh bari jeung ikhtiar teh kan ka dieu. Bonusna mah kitu tah menang tipeun. Tina cacayosana. Mang Ucu teh daripada mendekati ka nusok kuring, lebih mendekati ka nusok dakwah. Apanan urang teh naon atunya berdakwah tepan sesuai dengan kemampuan jeung scope ahlina. Sampaikanlah walau Satu ayat. Jadi lamun di gua mah itu jeruk sloka. Jero deui wae. Jeruk deui wae. Ayeuna Nu jadi jerona teh lebah mana, Mang? jadi urang teh kudu nyebut dinu Caang. Heeh. Ulah Caang nyebut dinu Poe. Jadi keun bae cek batur itu ieu ge berencan panujuan oge can wau ka urang, can apa karakter urang. Dalam geus nyaho meureun kitu. Mau nggak disebut alus mah gitu lah, minimal orang tuh goreng, goreng banget, gorengnya, lu nggak nama goreng cawu ya, Jadi goreng ayam. Hanya karena Dah. Aya goreng jauh toh di tu. tacan sumping tadi na mohon be lain itu, cenah kemaranana itu seserpi gitu, Nyata itu aya euceuh hiji-hijina kabur cenah bete sibuk. Biasana mah ieu teh kopi teh diantarkeun ku euceuh di dieu teh. keprak-keprak Nya biasa di pawon. Ari ieu teh geuningan munggahan di lembur mah paanteur-anteur rantang geuningan. Gitu. sorangan itu bari rek kunjungan jika paling itu tuh aya kasepuhan tuh. Saha? Di padepokan itu paling itu tuh. Di mana? Di Palihan Ciurip. Aya pangersa eta teh. Oh, aya saha di dinya. Jangan Juki. Oh. ajengan Juki Ajengan Juki. tanda-tanda mina teh Astagfirullah. Ayeuna tos alhamdulillah hari hijrah ayeuna. Ayeuna. Hijrah ke Ciurip ke Garut kan hijrah. Oh iya bener. Kamari tos hijrah cenah ti mana ti pantai mana kamari teh? Muk gitu tah. Nyamuk tapi nya. hijrah teh tujuan hijrah teh naon dari hijrah miladan jodoh makan terlebet hijrah pengintan itu mah Bisa. Oh, bisa, oke. Bisa, oke. Sagarupa ke kurunian. oh ya usahanya usaha we lah gitu Jadi bisa baik, bisa buruk. gitu bener baji ya Da ai ningali kana sajarah mah ai hijrah depan pindah. Mun. Ka Madinah. Ka Madinah. Iya. Karena ini urang mah hijrah-hijrah sok jadi asal lempengan gitu tah. Padahal mah keris gitu tah. Ya. berarti Mang Ucu ayeuna tinggal teh di Bandung sesering nama Ai seseueur nama di jalan abi mah. Kumaha? Mun di bumi teh mun obo we. Kumaha? Ada uniknya. Nanya naon deui? Aya cocokan rorobotan Ultraman teh sinang ulah jeung eta. Ege-egegan gitu geuning bakal nyambung curang. Lain Ultraman atuh nu kaktus. Sapoe ayeuna teh Bandung Garut teh 4 kali. Bingung atuh alamatan super elop. Nah, Super elop ke protes. Angka bingung. Gitu. Tujuanna naon teh 4 kali bolak-balik tuh gitu. Hayang pulang anting we gara ciri sibuk gitu tah. Oh, yang katinggal sibuk. Tah, Nya kita ngaras dah. daripada sinetron titik ngalamun aya laeur iwapkeun kan bingung.
Tawaf we mulai lagi di Simpang 5. Aduh. Balama urang teh. Eta tuh bari di leueuh teh tana kopina. Sokana kopi tara. Tara. Itu kan ada suguhan kopi. Cairan. Ya tapi mah osokna kopi ditinyo ku Cipanas itu tah. Digulaan. Nah, Disuap tipis. make es batu. Iya, Bang. Iya. Eta nu disebutkeun kita Eta. Kan seni. Jadi kieu nama teu Kalau aing capek, Muntina segi berat badan dan wajah emang ada perubahan. Tapi lebah emang dia itu? lebah kieu nama anggaran mengutip Orsinil keneh wajah bahaya. jadi malah orang nu di custom teh motor unggul. Anu numpakan mah masih ori. masih ori gitu. Karena semua motoran mah ucup mah kieu ya. Aya carita kieu. Urang keur sare di bengkel bala kan nya. Jam Mau ucu sare di jalan, mana sare di bengkel. Bingung kieu circle. Circle orang ya. Urang sare di bengkel. Geus tunuh jam 10 teh. Jam 11-an motorna motor gede ka cirinya. Bret anjing mah ucu api sare akhir sare. Nya kunaon? Sare. Pasti bakal ngajak ke Kalongan. Ngalong bos. Dah. Oh, kita udah sama pabrik-pabrikan kan. Mul sare, si mul sare. Cimul juga aya disebut. Danyaan, breng hareupeun teh. Citunya hareupeun begal. Dor. Oi. Teh salah. Teh salah. Bukakeun. Ayo. Karena si kucing mah motor si mul lagi dihandapkeun itu namun diturunkeun. Taekeun ayeuna. Disetkeun ku Mang Ucu. Beres setengah 12 init. Diset heula. Masih keur namru ieu mah diset Mang Ucu tah. Nah, tak yang apa? Naon nepi ka anu Mang Ucu teh menggebu-gebu lamun motoran gitu jadi soul Ucu mah nya. Soran masuk asap nglebarkeun. Nglebarkeun lamun ningali jelema hirup molor wae. Mang da ari jam sakitu mah memang waktuna keur atuh. Sunahna oge pan kudu. Aduh, nya pan kudu dikir. Sunah nama. Nya. Tapi dah sunah mah teu dilakonan gitu naon, Mang. Da ari tunu karunya. Aya gitu mah kusarana bejagan ka sunah wal jamaah tuh. Arek. Wah, kita mah ngadu kambing itu mah. Kabar. Lebay. Aing ngomong ngoprek di bengkel eteun hees wae kira geus da atuh da geus pae bakal kan umum. Kokojoran jeung uler aya. Ulah gitu geus mau karunya manggaring kamari geus kagurinda Mang. Benar. Aduh, mungpang pancang kararawi. Ujangan kene, da geus kawin mah apa sorangan gitu tah. Aya kudu pareneaneun. Tah ya Itu atuh marene budak. obrolan 12 tahun ka tukang itu. Nya kana si kucing malah teh. Dalam musik itu mah bukan cerita pan urang teh. Lamun boga salah tinggal minta hampura urang teh gitu. Lamun aya ibaratna kebenaran gitu tah jadi kebenaran gitu tah. Ya tinggal diulang deui gitu. Da lamun teu ulin mah moal aya nu nyangka urang apal bahwa motor Mang Ucu disebutna wahon. Wahon teh kan kendaraan lain. Wahon teh di urang mah kendaraan teh disebutna teh wahon leuh bahasa. Lamun Honda lain eta wahon teh. Lain. Lamun Yamaha getar lain. Wah, Honda. Honda sih. Henteu urang baheula mah lamun misalkan zaman-zaman masih ngaranna teh can asup aspal teh geringan kalembur teh. Jadi kendaraan teh kan Cigala ari kala nanyakeun ai kawit ti paling mana itu. Ti kidul tapi mah. Hah? Ti kidul. Kidulnya paling mana? Pan aya kidul utara, kidul selatan. Pami di bejar beaskeun ieu teh. Kidul teh salurusna mah anjir. Nah, aing jadi kapaopen gitu mah. Pan urang teh kudu mipit amit ngalamen tah. Sanu apal bulur. Ambung. Bisi Mending teu dulur, bisi mah deket jambatan Sarengseng. Ameng tong dibahasa geus ah. Sieun dulur urang mah.
Di mana teh? Gunung Pakai Buligir. Pakainya Oh, Tegal nya Gede. pakainya Tegal Gede. Yang antara nya. Tapi Tuh. ada eta mah nya eta ge pakai. Lain lebih kaila kene eta tarajena. Aya mah itu dengan kancana pali terakhir kejatan ka pami eta mah kadinya teh bade ka Curug Sangyang. Oh, eta rajana geus ka Curug Sangyang. Ya mah Eta di pemulihan eta masuk. Iya Mas, Anu ti Depok geuning jalan. Oh, nya. Itu Ari 6 belah dituna. Anu kakirim ka Conong. Tah ka Conong maras kadinya. Oh, nya geus begitu. Oh, cilaka. Uningan sorangan Ka Padong. ka Conong teh. Ka Padong. Cerita mah panjang di wae nya cuma urang ringkas Mending Mending panjangkeun. Eta abi mah mending. jeung indungna si teu yo. Lah, naon indungna si teu urang masih teu teh manuk. Cek barudak kekinian si sayang. Ngaliwat kadinya tah. Pas keur ngaliwat ngabring. Ngeuleut ngeungkeuy ngabaneut ngatang pinan. Naon? Bagong. Kasar emang ucul. Bring atuh urang Bring. Sakeluarga besar meureun. Aduh. Dihareup akina nini nama Lamun jelema mah eta nonoman-nonoman keur ngaliwat. Ieu eta tahun sabaraha mah? Ya sabaraha tahun? Sabaraha buat? 4 tahun katukar. kami usum lebaran mah painten bade silaturahmi. Tapi da teu ngajingjing rantang. Teu ngajingjing rantang. Saya teh kumaha ngajingjing hese lupa. Boro-boro keur ngajingjing rantang. Itu nakar-nakarnya. Aduh. Sigana mereka munjungan. Munjungan gitu. Rek ngadeheus. Ngadeheus ting puasa ting teh eta bagong. Aduh. Wah, serangan. Ari Mang Ucu nyadera ieu mayunan sasi saum ya. Enjingnya saum teh. Apaan bicarita teh geus tarawehan? Nya enjing. Apa enjing? Jadi kan saum nama enjing we karena Mun. tarawih anjingna puasa. nya benar. Itu tadinya. Itu tadi. Ulah haram itu Nya. Si jadi ustad mah kadadak di sarua. Loba katepaan, buat dulurnya anu. Celaka. Ulah silsilah. So, bisa teu menang kawin. Kumaha eta anjing mayunan saum, bade saum Ucu. Marah abi aya implengan gitu. Ya sesi saum geus tara kalangkung abi mah alhamdulillah. Nya. Samanya jauh. Kayak kalangkung jokoma. Jadi alhamdulillah we nuju sehat sabira-sabira hari gitu tah saum teh. Kira nu tara kalangkung teh naon? Nya saumna. Saumna. Mun sasasih pul. Alhamdulillah sapan. Tara aya dua sasihnya. Tara Aya saminggo. Mang Uco mah geus rawah teh tara langsung sawal puasa pula. Mah hasim bulan teh. Teh nu emang tak aya, teh nu saum dua sasi. Bener ya Saudi oge tak aya. Iya mana duaan ngeur jadi aing liur ya obrolan anjir. Aduh. Benar. Alhamdulillah. Abi ti alit nyuhun sirah mah yeun ieu nyuhun heulu. Saum sasasih wae pol. Mohon. Dan nanti Karena sugan di diskon gitu teh. di awalan bintang isbat itunya. Sami sasasih. Sasasi pokoknya. Tah mun ngajalankeun mah nya kitu teh Nya kitu teh urang teh. nya. Awal mah nya henteu ti subuh. Ti subuh. Nya imsak peceak. Urang teh geus balem. Balem Dugi ka magrib. leres. Tah kitu aya aturan nama. Ari aturan nama. Ari Mang Ucu. Nah kitu Nah eta mah panginten anu tengah dinten mah ngaganyo. Henteu. Supados urang teh dugi ka magrib. Tah eta salah. Oh lepat eta. Lepat. Batal atuh eta banyak. Ayo rukun mah ulah we balem ulah barang tua. Wah, tuh pan kudu tadarus, ramang kudu naon nya balem. Ai tadarus mah tuh sanes siang atuh wengi. Nah, tadarus kudu penting euy. Ari mang aliran Aing mah. ka aya duaan mah dulur yakin urang mah jadi dia Aing mah ieu. Singeul adi oke dia bisi gelut. Aing mah Ucu urang yakin mau Ucu aliran rukun Islam aya genep teh. Tah 10 sorangan mah. Apa pan ini ke Arab. Hah? Anu kalima. Anu kagenep balik. Balik deui. Anu katujuan naon? Naik pesawat. Ya Allah. Naik pesawat. Nah, ilmu kabayan. Tujuh naik pesawat 8. Depan kudu mawa oleh-oleh. Oh, eta nu kakacangan gini. Nya, kacang Arab. Tah. Ya Allah.
Kapan sih? Oh bener ya. Yang mana kacang Arab asup kena rukun Islam. Lu mata awal puasa disederhana jadi 5 dalam ditataan kabeh mah tidak mau mah. Oh nyata eta ilmu nu maca doa sebelum naik pesawatna acan. Wah geus eta geus disederhanakeun ku Mang Ucung nih. Benernya Tong diperpanjang deui aing beuki lieur. Biar siapa ya halus Mang Ucung mah. Mang Jadi bisa malikeun deui halus urang lobana mun yang harapan bulan puasa kita sok naon Mang sok air bray atau air rasaan teh naon disebutna teh nya inget ka zaman baheula geuning zaman baheula mah resep puasa teh tarawih mawa obor abi mah kajamanan kan gitu. Lamun Mang Ucu ke alit kantos alitan Heula. Sorangan bere naros bieu teh jeung si obor gitu. Da beu aya di jalan cek si obor. Dulur maneh bener ya mah. Aing mah dulur obor aing mah. Siapa? Lentera aing. Oncor meureun. Oncor. Oncor naon? Obor. Obor. Heeh lah eta lah. Pokona mah. Aya teh Mang jadi zaman baheula Kaulinan baheula. Untuk kaulinan atuh masa-masa puasa baheula memang keur leutik teh nu di sono pisan nu masih diinget tah. Momen-momen naon? Ai sorangan mah gegelutan we kegeun masih. Saya gegelutan teh orang mah percaya kena gelutnya Percaya orang mah hanya awak segede gegelutan kan cuma awak gede gegelutan kan lucu. Tapi menggelutan ya. Oh ya. Anu diharamkeun gegelutnya ada gegelutan mah teh. Nya bener. Emang lahirnya segede kieu lah. Aing masih penasaran ya. Di hati wanita senal lah dikit tuh tau cuma menawa kegelutan Gegelutan di masjid. Wah di masjid. Sana yang manjingna ya. Lieur kieu. Ulah. Baheula mah using sumput. Bener tuh. Kan sorangan anu paling sono pisan Wewindian. Hah? Wewindian. Naon Windian teh? Eta anu anyang-anyangan geuningan awewe cenah jadi ayah ibu sirta. Oh, sak. Windian ngaranna sebentar. Uhuian eta teh nu Anyang-anyangan. Oh, anyang-anyangan. Ku Windiana lah. Windy saha Windian. Ya eta pan aya pan Barbie. Nya bener. Soalnya tah apa si Barbie pan baheula pembantu si Barbie teh. si Cina pembantu masih Si Barbie. Barbie Losari, eta zaman si Jin Jun teh. Kieu ari generasi tuyul dan Bayu mah ya. Lieur obrolan. Aduh. Bener. Baheula mah anyang-anyangan eta teh. Anyang-anyangan. Iya. Pan aya anu pan sok nganyang. Oh, anyang bener ada ini mah. Tah kitu pan bati teh anyang-anyangan. Heeh. Windian. Nah, Mang Ucu teh main Windian. Nah, sih kepikiran keneh wae. Karena nya pada teh mah Ngabandungan. pan permainan budak awewe. Tah. Mana aing pernah teh mana aing main naon? Naon? BBP-an. Anu huluna bisa dicoplok ganti hulu air eking geuning. Tah. Sorangan mah teh leutik kana geus nemongkeun normal. Yes, tapi dina dinya nama nya laki pan main anyang-anyangan teh awewe. Urang suka awewe teh normal. normal. Tapi lamun ningali resep anu keur ngaduga lah gamar teu normal. Mana? Sebentar. Bener teh. Ya lah orang mah bener. Sorangan mah teu leutik kana ieu. Ngomong-ngomongan teh mengkol tapi jual balik duit sih. Tuh anjir. Aneh euy. Salah teh tapi heueuh tuh itu mah. Sarwajeng rukun Islam 10 teh ngomong. Tah. Mana kan bieu geus rada lila yang ngobrol. Jeung Mang Ucunya, urang nanya ka maneh. Cik maneh Mang Ucu resepna film baheula film naon? Aduh. Tina obrolan tadi kegelutan. Terlihat dari dedegannya, dari setelannya. Berjenggot-jenggot. Film sinetron. Naonnya film layar lebar atuh, layar lebar. Tersanjung sih kana mah. Geus lepat. Tersanjung mah kalah mah sorangan can lahir. Ini akan lahir anjir. Terus can ngalahirkeun gitu. Pantasna naon? Hah? Pantasna. Naon euy? Ieu meureun naon ngaranna teh Beri Prima meureun.
Bisa mendekati emangnya? Jauh Ketang jauh. Cuma nih mutah gitu. Nah, mana tanya Taluk apa tuh? Taluk lah. Keluna Porsa. Roma Irama. Kesatria bergitar teh aja, tapi tidak bersenar aja. Nah, sorangan ngepen ka penjahatna. Saha? Aya Ucok Aka. Astaghfirullahaladzim. Orang teh apa teh Roma Irama na hungkul Ucok Aka na teh apa? Ucok Aba mah aing apa? Ucok Baba. Oh, nah ngefans ka penjahat mah. Apa kalau mau resep aja jadi penjahat teh? Nah, menarik dari seorang penjahat. Soal Ucok Aka weh. Rebut. Aya warung, rampau. Oke, bener euy. Mang Ucu ngomong aing nu ketar-ketir. Tapi jadi penjahat mah kitu. Namun dipikir-pikir, misalkan film durasina 2 jam gitu nya. Kan salila sajam 50 menit teh. Penjahat teh ngeunah. Dari boga lakon mah eleh. Tungtungan teh paeh. Beres urusan. Langsung mana aya bayaran ongkos. Ngan biasa mah lamun geus raja film gitu sok anu nangtung. Awas oma seneng ngabejaan. Oh, baik anu panatik ka si oma atuh. Zaman bala nya. Si Omar rek ditonyok di bonggohan di ngabejaan penonton. Awas oma. Bener asli. Anu urang mah mun lalajo ieu naon teh? Oma Irama. Lalajo film kitu nya penjahat-penjahat gitu. Tah hek penjahat teh geuningan ukur paehna teh ditembak misalnya paeh. Wah, ini urang mah protes langsung. Ngadat naon paehna teh ukur ditembak kitu. Kuduna mah direweg aja. Berat dipikeun kan baruntung sukuna teh. Lain ngadatangkeun ajakna ge hese. Lain hati teh psikopat kieu. Adalah aja Smackdown baheula. Wah, resep manco we aja Smackdown. Nu matak sorangan. Nyeri abak. Nyieun bengkel teh ngaran teh Darah Muda. Da eta kabeneran film teh Darah Muda. Oh nya, Darah Muda. Eta tahun sabaraha mah? Ucok Aka tadi. Nanyakeun tahun mah enggak tahu nya diputar. Lain eta tahun sabaraha eta teh nya? Aduh, duka. Aing motor-motorna tahun sabaraha eta kan penjahat teh bermotor kabel anu Darah Muda. Pokona make chopper kabeh eta bae chopper pokona mah naon atunya rebel hungkul pemberontakan hungkul. Anu kudu kulturna teh priai motor BMW di custom dicaparkeun atuh. Tah sorangan resep kitu teh. Kan minculak teh kitu teh. Lebih kata misalnya nu aya tulisan penjahat amat teh mah lain si itu si aduh si Ute mah Ute kan si Ute rekan yang saya Universitas terbuka lain pengajar jelema si Ute nya rekan kita nu di XTP nya jadi teng nate tulisan penjahat oma penjahat oma banget pokoknya eta mah gitu. Orang Teguh tadi di Garut nama kita mau coba cici mata diukur di Bali tuh di Oma Indah segala ya jadi jauh-jauh apa ngefans karena film-film Oma gitu beneran cici Oma Indah si Oma nama tengah apa kau Ucok Aka Ucok Indah meren agak indah iya bagi puyang ya bagi puyang Oma Iraha teh Roma Iraha Irama ya Roma Irahama yang jadi. Nah, sorangan balik nanya tadi tanya wae. Sok mah. Ieu mah kebiasaan nya umat muslim lah di Sunda ieu khususna di Garut. Lamun lebaran sok sasalamanya hapunten sadosa punten kajenjengan teu wawu. Punya naon sorangan mah. Tah apa nu ide tadi Mang Ucu yang disebatkeun di awal kene. Nya. Janten pami hilap deui ke Mang Ucu nonton di episode ieu segala. Ari tugas jelema nyata manjangkeun jangot. Silaturahmi daras eta maksud teh. Manjangkeun silaturahmi. Janten saha we nu terkenal sok kitu geuningan. Oh, ti Ferdi kumaha ti Ferdi ieu? Tanggapanana anu bieu sasalaman. Jika nama Mang eta mah nya aya nu bieu teu bisa disalahkeun bener tapi kebanyakan mungkin karena
geus ngabudaya di urang Sunda mah hiji culture. Kan ari urang Sunda mah wauhan dareh deh gitu nya. Keur mah budaya namun lebaran teh kudu sasalaman. Gitu. Pasu. Nya sih. Kongguan oge ranginang Nah, ranginang cenah teh. Jadi aya jelema teu apal oge jual serengeh ti jauh teh urang keur. Punten Cep, hapunten sami-sami gitu we. Da nu kunyam-kunyamna mah kaituna mah teh apa kamu di sekolot mah. Hapunten Cep. Sorangan di guar ayeuna. Tah, cik urang guar mah. Doang lamen tah hampura teh salah urang itu ka jelema papada jelema disebut hablum minanasnya. Sebutkeun dosana. Ibarat sorangan baheula hiji bet maling senal perdi. Per hampura urang teh maling senal. Hampura sagala kalepatan itu mah. Hampura satek-tek dampa di luhur satek-tek bulu gitu. Bulu gitu. Asal minta hampura da ieu mah pugu-pugu hampura. Dosana naon atuh? Nya. Eta balik mal di hampura bieu. Geus di hampura. Oh, geus hampura. Hampura Bener teh. nya. Sorangan sorangan. Meula eta ngahipnotis beker. Eta. Kudu minta hampura mah ka Mang Isep baheula ngagara. Nah jadi ka Mang Isep. Eta nu ngagorolong teh kusaha atuh. Bener. Aduh. Eces tetela puguh kasalahan. Oh jadi kudu di naon ngaranna teh diijabkeun. Jadi lamun kudu disebutkeun mah kudu percayakeun aya ti perkara uyut. Nya, tradisi alus tapi nya dipilih-pilih heula. Nya. Mana nu menyesatkan, mana nu jadi hudan kita pituduh gitu. Lamun Mang Ucu sendiri lamun anu nanggapi misalnya lebaran sok aya nyekar cenah ka makam masih teu. Sorangan disekar sekir, motor sok disekir ke sorangan mah. Mana kawer kedua. Katutupan. Disekir bos. Anjing dek nanya tapi bingung euy. Nah bingung. Ieu pertanyaan teh Jawabannya geus ka. ibarat Mending tanyakeun jadi jawabannya surprise teh. Soal baju gitu. Dek ka urang deui. Aing kakacus deui pertanyaan teh. Kumaha nanya naon? Oh, Cuk, lebaran sok meser acuk anyar tara. Baiklah tara mau diacuk. Penting ieu. Tara, soalna saumur utara. Ih, sayang meser. Ai si sayang sok mangmeserkeun acuk. Ayo kan menyangobrol kayak si ibu euy. Teh hade atuh urang teh meuli baju itu ieu ai pamajikan jang naon? Jang, pamajikan jang naon cenah teh. Hah? Pakaian. Baju mah pakaian, aja pakaian. Henteu. Lain pakaian. Urang lamun nuturkeun selera urang, belum tentu pamajikan resep. Nya. Berarti pamajikan nu meuli teh dipapantes sesuai dengan kahayang manehanana. Udah Bener. Gitu. Ah, tuh kudu dianggap. Pokoknya mah cocok-cocok we. Bakal teh pan lamun teh kitu bakal aya lagu istri yang tidak dianggap. Lain kekasih yang tadi anggapnya Sebagai istri. Ujung-ujungna teh bakal teh dog not hog sok bakal teh. Dog not Anjing ngaler ngomong ngidul gitu. Kata jaya Dog not Patoja ya tuh nya. Bener. Geus lieur maneh? Geus lieur aya. Kira-kira itu display itu Yang kita tadi Astagfirullahaladzim. Lamang sedapnya. Sekedap heula Mang. Bisi hilap deui. Sebagai brand ambassador Kopi Jaya. Dijayain aja. Ya nu namina Kopi Jaya Creamy wong ayeuna urang menikmati Kopi Jaya Creamy aya di Kok ya Kopi Jaya Creamy Mang Ucu nuju ngaleut Kopi Jaya Creamy semanis pahala ya mah. Aing eleh ya bener. Kang Ondo resep kopi pokona mah varian kopina lengkap aya di Kopi Jaya Jalan Ibrahim Aji saatosna atau satu acana lampu merah Hampor. Lamun urang sepahit perjuangan. Ya. Pokona menikmati kopi dengan piu teh geuningan Mang didinya mah. Piu mah gede belah gunung gede kitu. Cung kiring tuh. Atuh badan. Taheun atuh. Mana pernah ka Kopi Jaya Can? Alah. Ayo oge urang nanya ka Mang Ucu aya Aya ge aing nu alas ya mah betul teh.
aya nu ngatrok ka Allah urang teh jempe salah. Awali cincin cantik. Bener dulur ya mah. No, cuma Nanya di orang pernah ka Kopi Jaya cek urang terus mana teh. Ayo oke orang nanya ke Mang Ucu, mocuk kantos ka Kopi Jaya gitu maksudnya. Sorangan mah 2 kali rek sampe meh muka katrok ieu mah. Nyamper atuh. Ka Pak Haji. Kieu jeung Pak Haji mah teh. Lain kunaon mobil ngahalangan parkir. Itu mobil saya jarum ngahalangan parkir. Segante. Katrok meh launching oge atuh. Ka ilang teh atuh. Oh, jantan itu si mobil ngahalangan. Launching. Launching kene. Sorangan teh atuh di mana we parkir. Apaan tadi bumi teh ada jalan tadi. Dari jalan parkir mah. Ai hoo pohon. Ngahalangan tempat bobo. Apa panjang kene ya? Oh panjang kene kalem. Puasa. Nanya naon deui. Aing mah nanya tadi kan nanyakeun pagawean teh dibalikeun deui. Nah kita nama. Antep tadi dia mah nanya ke urangnya. Antep kan sina jadi host. Oh nya, Mang jadi host Mang. Jangan panu ngapain ke host-hostan. Oke, aya we jawab teh. Ayo Bener. Kali-kali mau ke Sorangan urang dibawa pokoknya ka ditu ka pantai selatan pokoknya ka ditu. Pantai selatan tapi nu ka timur-timuran gitu tah. Geula, abang pantai selatan abang Tapi timur-timuran aing mah. Nya pan selatan nuju mah ka Australia kan di depan. Nya. Urang baheula pernah ke timur-timuran aing mah. Pernah ke Australia urang ge. Baheula. Henteu ka ditu urang diajakan ada orang harus kacang mogok keneh di ditu. Ayo we mogok. Tapi malah pernah ka urang mah ditu kalembur kur jalan butut kan emangnya mau motor nu Karena gede. di rencana Sorangan durug-durug main dadakan wae di tahu bulat gitu. Nu hiji motor gede, nu hiji motor anakna. Tadi itu teh si Iman motor anakna, yuk motor gedena. Terus Jalan. Mogok. dua anak. Ya. Ah. Tapi alus diomean deui dinya. Jadi Mang Ucu mah motoran teh saukur motoran mun ayeuna teh bisa ngomean sorangan. Oh, berarti emang motorna tuh Ulah ngomean. Tapi tarang ngomean X-Ride mah tarang ngomean X-Ride mah ulah. Bae lagi aing mal ka mana. Si cek urang bisa ngomean motor. X-Ride abi itu udah curhat mana teh gitu. Buka mulai mah. Jadi inget kasih mata biru itu mah tuh. Si mata biru. Aya deui. Tidak, gua kan mata teh biru muncul. Sukan teh bule. Atau turunan duyung gitu minimal aja. Sorangan kajebak eta mah. Kajebak. Peuting, hujan, lampu, oh, ceang gebur. Ngekebur. Siga beuleum paku. Asukan teh ngagebur teh hurung mancur cara Pan ai paku di beuleum hurung teh. nya. Geus sakitu-kituna gitu. Ngaletan ngageburna. Ngaletet. Benten hurungna eta mah. Celek lah. Pas gebrus selesai cenglik cempedan gaul PKB aku peling tah. Carita lang wah si Erdi teh kabur ngebelinya di tengah kalembur sama somong. Di jalan Apa uncal? Kaclok-kaclokan kita. Sarangan pan mungaran kan dia apa? Ya. Gebrus aduh aing ieu mah ketingker. Dikirin gunung tumpeng anjir gelo di dia curug di kiri di kanan gunung aduh jadi hari pangkong kongkong gitu ayo kemana jauh kene mang saya tadi deket nih seetik deui alah aya meureun Setik deui orang kampung. Nah, gitu. Ya biasa. tapi kabeh aku kling deuk digusur aduh muni lain gusuk. tungtung lama nepi salah nepi ka bengkel si Waki cenah. Heeh, si Waki bener Waki. Panjang ingetan. Panjang ingetan nama bener Waki teh. Ringkas carita nama beak kupling teh digusur tapi kadinya digusur dipake lah nepi kadinya isuk-isukna teh sorangan teh kudu maju deui atuh depan kudu tadabur alam deui. Kabur alam teh. Aya urang dinya. Selasa itu tuh menuju korek mah dan triplek mah pantau. Pantau di dudut. Kan plat kupling. Jadi ngara gaji panto batu. Ngara gaji Panto. Heeh. Gagang panto. Karena kan di urang ditu di lemur motor segede kitu rek di mana spare partna.
Orang tetep suka bapak-bapak wae hese. Teu kuat hayang ngadenge sorana nya digugu lah itu ieu. Raga jiwa cenah panto. Ditaikeun deui. Jelege dihirupan ngadurudut. Nah, eta ngarumpul ka jelema bari nyuhun segon. Wajar rek ngaheuleur. Harus hirup. Aduh, aing geus heuleur ieu. Anjing ngaheuleur. Aing mah loba syokna ieu cerita teh. Lawan asli. Nu ka hiji sokna teh nyaeta gagang panto, berebut. Nu kadua aya nu ngaheuleur, nu katilu eta Gunung Tumpang hante di syukuran sekalian atuh. pan bapak urang ngabumbuanana. Gitu. Nepi kabalikeun, nepi ka sorangan meunang motor di ditu. Oh, da tah hikmahna urang Tadabur alam. ulin tadabur alam teh muk teh kitu. Ikhtiar lah istilahna mah rek kumaha maju hel ka hareup lah ka tukang. Ai motor saha eta? Motor batur. Ya, mencurigakan dewa. Aya pan motor batur gitu. Sana urang boga motor mukim satu aya di ditu. Oh, nu kasep mah ibarat penunjung-unjungan. Nya. Sepuhna. Urang teh aya kawinannya urang teh. Aya Kawinan. Tata parah. Balik di kadinya di Bawa bawah. tamu teh diculkeun weh. Dari tamu. Lain tamu. Oh, lain. Da teh diundang. Dulur ya. Mana nawanan tuh diundang ke datang tuh. Teh diajakan munggul. Balikna aja ieu teh non ngaran teh mun urang mah nyuhun nya. Nyuhun. Cenah bere urug kajian dibere urug daripada kitu mending dibere urug 7 tamruan mah da bener. Balikeuna kapegat urug 7 tamruan. Gitu. Sepokna teh kitu ieu mah. Daripada kieu mending dibere urug 7 tamruan bener. Urug pilih jalan tak lulus pisan pokona mah. Boleh ngadepa teh geus makasih. Tahun sabaraha? Cisewu tahun sabaraha eta mah teh da. 2000 mah ya. 2007-an kan bisa 2010 kemari lah. Pernah kita goreng pisan dari teh. Da ayeuna ge anger. Ayo goreng pisan-pisan. Apa si mata biru jadi. Jadinya. Ai sugan teh urang mah kitu semacam duyung atau bule naon. Si loka teh mah. Si goreng nyaan nya bangep. Apaan nyolok motor. Cekak gusur. Motor eta mah loba caritana pokona mah si Marek runtuh di hirupan. Kali mucu ngiring gitu ka Madagaskar. Kacitan. Kira Kamari. ai sorangan mah priki kamari teh meulaan. Priki. Baca. Ya kumaha priki kos. Pelanggaran priki kelin. Offset. Throw in. Offset sih kada mah. Pelanggaran gitu. Ya gitu. Ngiring kamari ka ditu. Harapan Mamang di bulan puasa nu ayeuna lah urangi pertanyaan pos pisan. Euy. Kel. Kahayang sorangan mah ieu. Kumaha. Siap ngobrol jeung budak ngora nonoman ayeuna. Nya. Jadi lamun urang ngomong bahasa Sunda jiga kerang-kerung teu ngarti teh aneh. Tah urang teh ongkoh urang Sunda. Tapi teu ngamumule bahasa Sunda. Intina mah nya tong urang ku bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Jadi lamun teu dijaga ku urang ku saha deui. Ai paribasa urang Sunda, ai ngomong Sunda teu bisa kan bingung. Gitu. Ari bahasa Sunda depan laon temar jeung luhung. Urang Sunda mah luhung ku pangaweruh, temar ku pangabisa. Lamun diartikeun kan di urang sok loba siloka kitu. Loba nyumput di caang. Nyumput bun di caang negrak bari teu ka tembok. Tah. Kenyering saung nirek rong sing perawat galang ujar meneng ka itu ada ujar meneng geus kabaca ujar meneng Hari palba tradisina diklaim ku batur teu meunang. bener. Orang pan teu ayeuna kana kudu taki-taki bisa aya mau ngamuk kecamatan kitu tah. Bisa aya siku si bulu-bulu kitu tah. Bener teu? Naon maksudna teh bisa aya nu ngaklaim ku batur, bisa aya nu ngahapan teh meunang. Aya kitu mah padi mulai urang sorangan. Ya. Iya. Mang beungkeun jero urang rek nanya hiji deui. Mang. Sunda sorangan cek Mamang naon? Sunda? Da Sunda mah da lain istilahna lain non identitas atau non
lain wilayah. Wilayah. Ai Sundama nya culture teh. Bisa disebut agama bisa, bisa disebut penuntun hirup bisa. Da ai Sundama jemar pisan diartikeun mah beres ku tilu. Jemar teh lega nya. Nah gitu. Lega. Bener anjir jawaban anak. Sok mana yang nanya. Lamun teh nyawa berarti dulur. Aing rada heran dia nah bener gitu jawabannya teh. Urang bener atuh bakal tadi jawab. Urang ngomongkeun Sunda mah kudu Bener. naon ngaranna kudu jeung elmuna. Eta jeung elmuna mah hese. Jadi bah cinu Sunda mah sok loba nyumbut dinu pamali. Gitu. Bener. Oh nya. Nahanya. Jadi ibarat urang ye halangan pantau gitu teh diuk pantau Pamali. bisi nonton jodoh. Bener. Pan eta teh aya kata yang terselubung gitu teh. Nah, atuh teu ngomongkeun ngahalangan. Teu pan luhung ku pangawruh jemar ku pangabisa teh bakating ku kosakatana teh. Luas Bisa gitu heueuh. Apalagi Saya kala. apalagi itu mati awal kan orang teh ngomongkeun Sunda we gitu nya. Obrolan teh lah gitu. Eusian. Eusian terus ya. Itu terakhir di menit sabaraha ieu istilah yang menit sabaraha mesti Dibalikeun ieu ka awal bisi anu ngaranna jo. Orang putarkeun mundur we. Kumaha tuh. Nya. Tah urang sederhanana we heula bicara Sunda we heula ngomong Sunda heula. Kedah kadituna menuturkeun. Urang ku bogoh heula deudeuh tresna jeung naon atuh bangga lah. Lain hartina bangga hese artinya bangga. Nah, eta nya. Bangga. Reueus. Tah ku reueus jeung ku deudeuh mah urang teh bakal nyoksak di guar naon asna ieu teh karuhun urang teh bisa kitu. Kan itu teh nemongkeun kabeungharan kata jeung kabeungharan naon atuh nya sebutna teh Budaya kebiasaan. tah gitu. Jadi tinu kata-kata wae ge kot ka lian ibarat kieu lamun labuh ka hareup nya. Disebutna teh naon? Tikusruk. Tikusruk. Lamun labuh ka tukang ka jengkang. Heeh, lamun disorodot Tisoleh leur. coba lamun bahasa Indonesia jatuh teh jatuh. Nya. Teramenya jadi orang Indonesia. Itu bahasa Indonesia rame kan jadi orang Sunda setelah daripada jadi orang Indonesia mah. Tapi heueuh. Aing ge maneh dulur. Cilaka. Lieur. Maneh lieur ieu. Lieur aing. Ayeuna sangu. Ti mimiti segon. Ya. Pare. Beas. Geus beas jadi sangu. Remeh nya. Coba bahasa Indonesia. Nasi. Beras we jeung nasi. Nasi. Bahasa Inggris rice atuh. Itu aya yellow rice. Aya. Di kana kita nama. Iya tah. Bisa jadi opak, bisa jadi ranginang. Tapi kejo kene. Bener. Rais mah paling banter jadi amin anjir. Geus Eta kitu. tak eusi nama. Alah, teh karaosnya itu geuning kantos aya kana mana jam tangan urang we bener. Oh, urang make jam tangan ngatingali. Salah. Jam 4 genep. Lah anjir siapa? Anjing jam 2 peuting nya. Oh, urang jam karaosnya genep pulang maghrib nya. Nya. Lah hatur nuhun pisan ka Balad Capruk anu dina danget ayeuna parantos stay tune. Ngupingkeun obrolan ngalor ngidur antara urang duaan sareng Mang Ucu nya. Sarasna abdi teh hiji deui partarosan teh tadi. Naon Tong hilap hiji. Eta ngaleut lanong beli lieur. Nah, eta. Tah teh demutan ge pade abi mah. Beres tutup lak langsung. Lanong lieur teh lanong meh lieur. Lanung waras. Hiji deui tadi teh mau urang nanya tuh. Mau Ucu teh nami teh UCU atau apa Oet Joe? Buat coy. Tah, eta. Uniform Charles uniform. Eta teh mereskeun ka penasaran. Oh, gitu. Berarti ka ciri di mana asalna Mang Ucu eta. Hanya bukan sekedar UCU tapi Oet Joe. Eta di Jawa mah bahasa Ucu atuh. nya. Cu. Aya ge. Oh, Cu. Co eta.
Syarek nutup biar nah bete jadi. Boy ka distrek. So. Lah segitu bentar tuh. Kana ucunya. Sami-sami. Macu Ya, atuh punten mung disuguhan ku kopi jah hungkul. Mewakili semuanya tuh. Pokoknya mah yang aya nu isian mah ke part 2. Part 2 pernah bahas. Curiga mau aya part 2 ya. Tadi enggak masalah. Bakal ngelutuk ieu teh. Kadung lah ini. Emang ngebahas tadi Optimisnya. budaya. Orang ngebahas budaya. Nah, upami kerasa mah canak sang aoboy ka dia urang ngobrol-ngobrolatan. Nya. Nya. Ayeuna teh rasa nuju nyepengan artos tiis. Manawi atuh ada gitu mah ada tiis mah. Artos es gitu tah. Oh, icalan es kristal. Nya. Es dingin. Es dingin, es krim. Nah, gitu. Atur nuhun aku aing tutupna. Atur nuhun bala cablok parantos nonton episode anu ayeuna tong hilap di like, di komen, di subscribe. Oke anu aya kagegelan bilih bade ngirim super thanks tos tiasa mangga diklik wae. Anu bade join ka mana? Hah? Join teh naon? Join. Ijung juga kan dia. Ya, ka dieu lah mending oge join bingung urang ge. Gabung tah. Ya join di official channelna Gemar Universe. Terus urang ngedatangkeun bintang tamu sadeui sapertos Mang Ucu ya. Di komen we lah insyaallah asolan hararese gitunya. Kantenan amun bintang tamu kedah sule ngomena di sule. Paksa sule sina datang ka dieu. Tah gitu. Pokona mah maneh we lah. Sieur aing mah. Capruk Sunda. Keula. Naon ieu? Kan wirang ngomong Sunda. Poma. Sia salah ngabripingna tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wes, cek aing ngabriping wes bener sia.